Naon to? Aing gua yuk penghasilan pisan pur dah. Dasar wae aing penghasilan mah eueuh to ayeuna mah. Lieur hulu jangar. Kudu kumaha ya? Nya kudu kumaha sih daek teh suka gawe. Di mana? Nya sugan gitu gaya panggilan. Ih nya aing diajakan dia mah daek wae nya. Sia mah aing sebarang ngajakan saya teh olok to. Olok naon? Olok rokok jeung sia teh ngarokok wae. Nya ngaralak ya tuh. Kumaha tuh aing janu mah ngarokok teh pur. Ya emang sih kalinya nama. Bang gua bungkus sempeak teh ngagebus terus. Eta kitu pusing cenah udah. Mainna mah kuat kos kereta bojong. Eta kitu kan kuat olok kon ngiling mah teh. Ngomong-ngomong kuliah bongkar kemana Bur? Bongkar naon sih Irah bongkar sih? Lah tadi bongkar pasir aing kuat ngesang kelek-kelek kuat eueuh. Di mana bongkar? Jauh lah macam-macam Bur, pan aing nu nyokot sikupna oge. Kusiana nyokot sikup nyor. Heeh. Nya kieu nyor aya masalah duit teh meureun aing teh nyaho, nya duit teh ku aing beak pake mai rokok sih nyor aing. Geus ayeuna rokona mana aing minta tuh. Aya nyor rokok mah tenang we. Bere Bur siapa jadi dia kayak Peter bere. Di mana nyor aing poho rokok teh di mana sih nyor? Apa murah gitu di jalannya? Mun aing sabungkus rokok mah aya. Budak ya. Bangunna keur guruskeun receh ya budak ya. Keur ngariung wae. Poin pisampeurkeun nah. Aya bisnis ya aing ya. Assalamualaikum. Salam. Set. Amin. Buset. Bang Musa keur nguruskeun receh ya. Oh iya aduh. Masalah kuli ya. Aduh, urusan kuliah ya. Atuh zaman kieu udah dek kuli kene we ribu tah kos aing. Milik tampang. Oh gitu nyawa baju batik kok. Bos. Iya ya. Ieu kan kos kieu atuh aing sudah aing keur biasa hidup kos kieu. Iya masa Aya peningkatan Bur. Teu we keur naon dia ngariungna ieu? Iya Bang yo. Si subur duit kuli urang teu dibayar. Teu dibayar. Heeh, kuat ngesang kelek-kelek urang. Ya duit batur gantian. ya tenang duit masalah kita mah isu kan ya aya deui kuliahan mah. Ieu kan gantian. Ayeuna sia kan udah gawe ya di luarnya. Oh, Gawe. Oh aing. Aya di aing order. Naon? Jauh di Jakarta aing yo. Bener naon Bit? Aing bos aing. Aya order yo. Naon? Order neangan tutut. Neangan tutut. Nah, boleh. Kita bara duit tutut. Eta tergantung, lamun anu misalkan panjang masa kieu eta menyampe 50.000 sahiji. Aing kieu dibere pengarana lah. Tah anu misalkan ieu Monyong. monyong sakieu eta 50.000. Terus aya nu sakieu eta 100.000. Tergantung hiji 50.000 sia lamun menang 5 siki. Ya lumayan mah. Lumayan tah eta. Tah kudu capek sia, naon kudu ngesang mun kakelek-kelek. Sia kabagian duit hanteu. Daek teh sia. Ayo Ayo urang latut tah. Wae ditungguan ieu. Bur. Oke lamun geus mareunang saya nyampurkeun ka aing. Nya. Oke urang di kabaran lah. Udah usaha tutut lah. Aing ngerek berangkat lah yo. Kayak koing nungguan di mana? Ayo siap lah. Ayo. Pokoknya panjang sakieu 50.000, sakieu 100.000, aya nu 200.000 ge aya. Aya hiji. Pos yang baleunghar mah gampang. Nya. Aing nahir pada senangan seutik atuh. Lain seutik aing ngaloba. Aing geus wae aing. Nya, aing nya. Ayo. Nah, ieu kumaha ieu to? Kieu. Ayo nama tutut kudu jauh-jauh ieu kan sawah ieu kan loba tutut ya. Eta Tutut keong racun kumplit di dia. Orai kadut ge aya. Orai kadut aya. Orai aya dia mah. Ieu mah. nah namanya orayan mah aing mah. Bur, ayeuna hiji tutut cepet. Heeh, 10. Lamun 10 ge geus 1 juta. Jamingan eta nyor. Geus aya urang Ayo kurang aku tuh lumayan Nih, tuh. tutup mending usaha eta tuh. Capek-capek teh. Ayo. Duitna gampang. Gampang. Kemarin Mang, biasa Mang dia ya bisnis yo, proyek sautik. Proyek naon sih? Biasa nih yang tutut. Aya tuh. Tutut ya, yo. Yang tutut, dari bang tutut, dijual aku ge moal. Rek dicari siapa di balado aja. Nah, iya alus tepatnya yo. Strategi tepuna yo. Tutut moal teu loba di dia yo. Nah, aing geus menang 2 tah. Aing mana toh? Aing mana nya? Mana ya? Mana? Iya eta. Buset. Sebenarnya teh belum. Set, eta mah suku si subur. Tah, aing menang toh. Aing isi kumaha? Isi kumaha? Mato ngajorogun. Si subur. Aing toh ngasih 1.000 toh. Sia atuh ah. Saya ngalana sih lain tenang mana tutut. Ah, aing menang nya 1.000. Aing hiji tah. Aing 5 tuh. Buset sia menang loba geuningan. Lumayan nyor. 100.000 ya. Aing menang hiji ah. Aing nang 4 ah. Des subur aing jorog-jorogan ah geblek ah. 100.000. Kepeneng lah tutut subur ah. Kurang menang cepet. Aing hiji doang, Bur.
kurang pati lu bungkus ke beak. Oh. Coba nyeloton sia. Eta. Buset hiji ge gede atuh kos awak. Nyanggeri bayar 100.000 ah. Kurang jadikan duit ah, Pur. Ayo. Di mana pasti mainna? Nya we jelema di mana man? Dan aing tadi terus ngerjain budak. Nah itu tuh tinggal rariungan bangurkeun duit recehan. Pokoknya dia di eta we cari pokoknya gak neangan tutut. Terus kaca ini tutut nomor gede panjang sakil 50.000, panjang sih 100.000, terus panjang di 200.000. Pan garsit. Tega bang mah. Iya nyalain teganya supaya kegiatan ya tuman warudak. Emang anu di titana sasa bang budak teh. Si Uto, si Kenyot, si Subur biasa. Parah banget tuh. Itu mah bang udah ketemu. Apa? Cair dia nyor gagal ya, cair no. Teh kedeung. Bu sia lamun tutut cair sia rek meuli naon? Aing nek meuli kaos jeping kreator. Wih, mantep. Ya, Sia toh. mantap. Aing meuli sapatuna aing ah. Sapatuna emang aya. Lah aya. Oh aya. Oh lah. Aing sarua rek meuli topina. Oh, bisa aja, tapi lengkap geus. Ayo, Aing Bang, sapatuna cairkeun ya. kaosna. Cair. Kira dia tuh nyor meuli kaos ledang tutut. Bener. Mending ayo nanya. Cairkeun ya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Iya kumaha ya? Tutut urang meunang ieu bos. Nyaho sok coba ade. Payu urang tadi ya. Wah coba ade di urang. Iya masalah harga kumaha ieu urang? Beres, Periksa. sortir. Ayo urang. Ieu urang gede tah mana eta bosna. Tutup Bagus ge. yo, mantep yo. Coba sia nyor. Urang 5 itu. Wah, Salah sortir ya. Cing urang cek. Heula tuh belum pakai penelitian naon ge. Tuh. Oh diteropong. Inilah. Opong. coba bang tepu atuh. Coba. Kurang saeutik atuh eta mah bang. Kurang setik deui. Kurang setik yo nyata. Kurang Laku setik yo, deui. itu laku. Laku. Oh. Saya eta ge siga mah. Oh. Ting setik banget. Newel Setik banget, newel newel banget banget. kita. Itu rada panjang ini mah tuh. Gagal emang. Udah ngolah. Lucu, kan saya pakena tuh. Pakene. Yo. Tuh saya kos aja eta mah. Waktu eta nya. Setik deui. Berarti gagal eta. Gagal eta mah leutik sia tututna. Tuh. Tuh, sarua kan? Tuh, eta terus sakit eta setik banget itu. Nya. Gagal di nyor. Sini yang di mana iyo? Gitu. Iya nu aing panggedean sampai itu Oh, udah iya. kali wae sia. Sehat lah, ya bagus yo. Bagus. Coba tempolan bang. Tempo. Gagal ieu mah. Kurang setik banget Aduh eta. gagal kumaha sih urusan teh. Nya tuh eta ina ge papa. Geus lah anu aing sak kitu gedena gagal. Lah, Apalagi ieu. diraku. Geus lah gagal, iki sarua gagal. Gagal kabeh lah. Gagal kabeh teh. Kabeh we. Jaga mulanya kumaha tuh sia neanganna kurang bagus. Beda. Ben, tutut sebenarnya sakumaha panjang terus kabeh kos ieu. Nya aya nu panjangan seutik kur, ieu kurang setik deui sia. Masih yang kumaha sih sia urusan yang Gua kudu hoyak dong. Ih, kowe jadi jelaskeun, Bur. 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 Ayo, Bur. Ayo di wae doang. Ngatur siapa tehan jadi pusing. Makanya selalu aing pusing jangan lupa gawe. Minta maaf ya. Minta maaf aing ngerjain ya. Minta maaf aing. gagal nyor rek meuli kaos jebeng kreator teh. Oh ya aing gagal rek meuli sapatuna ge ah. Jadi Oh nya. bener geus. Tututnya tibang gagal ah.